Pak. Tuli tapar lihat petar lihat lapar late. Naon arti? Naon maksudna? Saurna mah teh ngahaturkeun semua bakos. Hok diterima. Dari tapar lihat lapo. Naon cenah? Nuhun sawang suna cenah maksudna mah. Bahasa bahasa Pilih palata pasalata le tapakator le palata malata tu sebarat le pataklat tetlasa mulai tepat la tur le satu peserta semua. Naon artina? Bahasa India. Naon cenah? Abdi ge teu ngarti Gusti. Bahasa semedia beren. Tula tepasar lar. Tarel tapar le tapalata sebarat prakaton. Lapar sebarat lare. Enggak adi kagak. Tula teh ieu teh. Memang aya hal-hal nu bakal ditepikeun tarlepe atuh nuhun. Asa dung nawe nya. Ayuan. Lebar Igelan ku sia. eta kenang sakitu ngeunaheun. Eta kenang sakitu beberebetanana jeung geunaheun kunaon teu diigelan. Lebar teuing. Iraha. Eta bieu. Nu maot teh saha? Aduh. Eueuh nu maot. Saha? Nu dagang mah loba. Naon atuh? Mitoha maneh. Goblok sia mah. Bonge buat teuing. Naon panyawatna? Nyada eueuh nu maot sia teh. Hah? Eueuh nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakulawarga. Eueuh nu maot goblok. Eueuh nu Toba. eueuh nu maot. Eta teh akibat banjir. Eta teh kaituna penyakit DBD. Waduh. Naon DBD itu teh? DBD teh daerah Bandung. Dengan ini kami mengucapkan terima kasih. DBD daerah Bandung banjir sekali. Jadi sarerea teh mana naot? Eueuh nu maot. Uluh umur anu 3 tahun oge. Coba itu. Ya cerina setan bolot. Luar biasa atuh. Kuha sakitu di mana-mana kulawarga menang musibah teh bejaan. Ya, kewajiban teh. Sabab kewajiban hirup manulung kanu butuh nalang kanu susah. Komo deui ieu jeung baraya. Jeung tatangga. Sapapai sama manis sabagja jeung satanggung jawab. Eueuh nu maot. Komo tiluan. Urang tahlil oge kudu tilu balikan teh. Nepi ka nyaan budegna teh naker. Hish. Tileletik. Ulah lalawora. Taya jelema loba nu ngahina mah ai jujur mah sanajan loba nu ngahina urang teh senang we. Aya we barokahna geuning tah. Peurih aing mah hirup teh. Boga ku bogana rezeki meuli radio. Weuh eta radio. Nah, da teu disada atuh. Siana budak anjing. Weuh teuh deui alo. Wah teu anyar meulina ge. Tara meuri urut. Meuli HP ter da teu ngomong. Teu disada. Heueuh siana nu teu ngadenge. Weuh teuh. Wah teu suratna ge anyar. TV gamarna we mungkul eueuh soraan. Heuh siana budak. Weuh teuh. Jing sia teh.
nya kalau bagi geuleuh teh kasih itu tuh aing aya ngacagor naker pisan budegna teh naon deui maneh geuleuh aing kasih ya nini maneh deui maot astagfirullahaladzim kaduh ngomong aing naon eta ulah dihaminan aya keneh nini aing mah goblok liper nah piranan kudu kututut tehnya si Aji kuha hanyiran belut tutut ngan omat ngalah tututna ulah dikepung Engko mau disumpit. da karinya kotan tutut mah tuh tong dikepung karunya tong direuwas rag-rag ke jantungna Engko mau diketepelan montok. mau ditah brimob ngalah tutut tutut yang siri ongko aing kitu kasih itu cu tutut kita beri mob betul hari sabenerna kieu ye sajumlah dulur-dulur anu ilmu baraya anu nasib jeung akang ayeuna sakumaha anu geus dicaritakeun ku mararane persediaan teh geus ipis dahareun geus rada leudis urang lengkahkeun suku ini kana mumungang kana gawir jeung sajabana sakurang sok dipake ngaliwat jelema komo lamun aya jelema ridu ku harta eta hartina pimilikeun urang sararea naon deui da puguh urang mah tinu kitu usahana tong mikiran doraka dulu padahal hati mah geus mung gigituan ya hate mah geus mungkir teh mah ngan ieu lapar ieu aduh leuheung ari aing mah bisa kene puasa eta anak aing sadua-dua eta pas da kudu barang hakan meureunna teh budak teh nya pasti aya nyar gawe geus hese ya lapangan kerja sempit kudu naon anu dipigawe ku aing sakitu ayo budak kata urang teangan jalma anu loba harta lamun ini ka kampung nu ngaliwat mawa rezeki gede hartina eta yakin geus milik urang sadaya teu dipikeun hartina eta jelema modar ngarti sampean ieu insyaallah mudah-mudahan kapayuna abdi tiasa meuli radio anu disada eta keukeuh we geus ngomong teh ka mana karapae teuh waduh kan surat lagi aya nah suratna ge aya kulan Gusti anyar wara reuteuh kabeh oge jeung anehna hirup abdi teh asa kabina-bina teuing abdi eta hitut sateker kebekna da teu eueuh soraan sangkilang peureus kana bool teh si anjing ampun Gusti ai bauna mah aya eta oge ngana eta hitut meningkat polos teu disada eueuh cara mabuk gitu lah Gusti mabuk kan nyaan si budegna nya naker si eta mah nyaan naon maneh budegna naker teuh nyaan disebutkeun beuteuh kayak Gusti IBL teh abdi mah da kabagean teh 100.000 aing sabaraha anjing gini kata siang adenge eta kadenge gede hate aing ayeuna nah aya we sugan teh kuring nu goreng patut jeung aya nu leuwih aya nu leuwih teh lain nu hareup rupaan nepi ka jiga cikur gede geus ya adenge Goreng moyok nu goreng. naon cenah aing jiga cikur manehna jiga jahe buruk Jika mangis meteng. lamun dina mobil mah naon Kang dewek sedan dawala si lain truk ai eta nu si itu nu jabrik ti kotok jauh anjing tina mobil kana ti kotok atuh nanti saimang atuh Mimitena kapancing ya. lamun dina gedong dewek imah loteng teng tipu kuring
silaing imah bilik Imah bilik. aya aing teu boga imah ya mungkin ya sama anjing lumayan Leung gitu mah. Leung. Ari teu boga imah mah acan. Can boga. lamun dina erloji Ceng. dewek Seiko Saiko. kuring alba Abah. ari aing maok ya mah leung kene Leung aya nyamuk gitu Boga mah. menang mau. boga menang maok oge Nyamuk. Leung rada nyamuk gitu. ai kuring mah jadi jelema teh dilahirkeun ku indung keluar tina palawangan indung biasa Tina rahim. ai kuring siling meunang ngukut Leung anak kukut teman. hari si itu mah tina teh munding bijina si anjing Sakitu mah teu amak kan. sabar saudara hate Cacaknya nyeri mah. Lin sakit Sabar Kang. kuat kene sakit. Sabar. Cina. Cacaknya nyeri mah. lamun dina inuman sok sia dewek teh kotak Teh kota. Teh kotak. kuring sprite Hai, hebat. ari aing cikiih Cih, sabar hate di dapur si anjing tuh Jangan sabar mah kekasih sabar jin. hati sabar anjing awas ya Jangan sabar mah kekasih Cina. lamun dina kue dewek kue mari kue mari teh di kumaha nu buleut ning Bulan. can apa meureun Oh, di ditu mah. ai kuring lapis ai lapis nu kumaha aya we ngeunah Lapisan. Lapis legit. aing pasti aing pasti nu goreng sok naon aing sok Beren nu alus. tong makasih udon Can pugu. ieu teh siling teh pangalusna Ulah amak. dewek ranginang nu tadi anjing tuluykeun si laing dawala opak Opak. ari aing jalana tenang da loba keneh kue Loba dahar. Sabar. Sabar tabar. Jangan mah sabar. Sabar. Kene nak. maneh dawala nyaho ti ucing apa ti ucing digaringkeun terus make obat nyamuk terus dihijikeun di talian tah si laing mah nu bieu nuhun anjing Eta ngadenge ku di talian we teh mah. artina di talian teh teh barang halus Barang mahal tuh. halus ya beuki si laingnya kue ti nu bieu tina ti ucing make obat nyamuk oh atuh resep Aduh. resepna naon dikumpulkeun Ada. terus siakeun hees diuwelkeun kana jeung sia Males. alah males urang euy dek ka mana maneh jeung saha ngaran bade ka sawarga kuring teh hah dek ka sawarga teu sawarga Bebengetan. emangna sia teh sok salat Orang Ih. warga ka apotek. emangna aing salat kudu bebeja ka sia bener saya sok salat gitu dan sawarga bakal jelema nu sok salat nu sok salat mah ka sawarga ka neraka anjir Woi, ieu jelema yang berbelat-belit ya agama anyar brutal brutal. ngabulak-balik akidah Agama anyar bener. sawarga teh pitempateun jelema nu sok salat neraka teh pitempateun jelema nu sok salat ajig teh Teruskeun. bejakeun sia ka menteri agama wae Salatna nu kumaha gitu. naon alesanana sia teh sok lamun si laing mawa lantang sok ditunda ai sok teh naon heucul tah sok di dinya mah dewek cul salat
soke salat nama diantep tak eta tekan neraka teu ngarti teu ngarti tadi dewek mah sok salat teh ciul salat anu penting sia mawa duit teu Karena materi. maksudna naon dek ka sawarga ngaliwat ka dieu kudu mayar ka aing Allah. ih emangna ieu teh tanah si laing gitu ieu teh daerah kakawasaan aing sanu ngaliwat ka dieu kudu mayar lamun teu mayar modar Wah, cara modal. wah teh apaleun iya anjing Yang macam-macam gitu. naon sia tua ya homo sia teh lain kuring mah ngabejaan bahaya di dinya bahaya naon di dinya ulah ngaheureuyan jelema ieu wah jelema bahaya sangat nah sangar ieu jelema teh ieu teh jelema teh keur nguliling neangan tanding anya celak neangan lawan saumur hirupna canyahoun digetih sorangan Kan. gerapek pecahkan dagor tasirahna kulingis kuat modar lamun hayang salamet gitu oge tapi kuring teu boga duit aya teh naon sia dina saku aya nu melung gitu berarti ayaan ieu mah surat hadiekeun duit aing nyaho nyaan surat demi Allah aing mah lain duit pasrahkeun sia jikan kalikeun urang ku aing cokot lamun nya surat ulah tuh berarti duit kumaha teuing euy sok dikibikeun semua jeung tibatan mikeun surat aing kajeun gelut jeung aing sok tapi kapal bah mana pangabisa siling kayaknya aing teh lain saurang kabeh datangkeun Ngutuk tak. lamun kabeh babaturan sia datang ka dieu aing lumpat lamun ngagrup jeung aing hade ieu jelema halus anya kae pi kageuleuheun halus menjadi grup teh kompak cikan sok lamun kitu carana sia sok buktikeun sia hoi nyaan pinteran euy gerakan naon teh gerakan kalakai katebak angin eta teh hoi anjing gerakan naon gerakan naon anjing euy luar biasa aing dek ngarontok angen di sunul wah ku huluna kadung teu diteke we mun beunang balangah atuh nya mun beunang mah pasti weta hoi anjir nyaan pinteran euy pernek-pernek ge pinter pinteran euy wet sok sia lamun geus kieu sakedeung deui moal bisa napas sia teh sok ditutup liang ti korok wae ya atuh ada aya eta gerakan naon eta gerakan naon kan gerakan timbangan oh eta teh kamana beratna musuh bawa kayaknya jadi lain aing nu notokeun sia notokeun maneh rahasia teh sebenarnya ulah dibejakeun kudu ya naon euy luar biasa Ahli ulin. what tah tuh kawan bieu tah anjing naon beungeut aing kana tai muning hakan wah batur enggak ulah ewah kepung kebong alah enggak kebong Ayo maju. sanajan maneh teu ngomong kaulah nyaksian dawang-awang alah nuhun pisanagan nuhun atuh cicing wae panayeuna eudeuh ulah bejakeun kadunungan urang Gatot Kaca ongkoh rek mantuan gawat laporan buktina mana kalau kau omong
Tuh. Saha gat. Saha kalau kau ngomong teh gat. Saha gat tuh. Ampun agan, nuhun agan. Sabaraha urang syukur agan dina rungkun bekecing parcenghul ai manawi abdi sorangan. Pangna abdi wani ge. Aling. Aling. Pilih kirang tanaga sama teh abdi. Kumaha nyamatna? Oh, geuning tadi keok. Dora jeung dira. Aya nu geuleuh kitu nya. Teling. Lain karunya teh nempo beungeutna duh. Mika batireun. Keceng. Ampun manusia. Oh iya. Saha ngaran maneh? Heh? Ngaran maneh saha? Di Cangkring? Ditanyakeun ngaran. Ka lemur jawabna. Urang mana maneh? Saepullah. Tanyakeun lemur ke Ieu ngaran. jelema teh. Woi. 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 Haket telera aningali haket telera aningali kaget kiri-kiri lagi telera ya ingkang aningali ya iya. Lusilan paingan Kiri giri hartina gunung Lusi Lusi sasi Paingan nyata tesaka sarabuh samarang nyamuk ya dua mangkeluk mawa jeger hutang pati barapati hutang wirang tak bayurang dah ege watak wantos iraja bega sakti mandraguna beres tutas tidak katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan ya hingge lajeng meremkeun panona matek mantra dah nyaeta ngedalakeun kesakten topan barat kaliwawar ya hingge tina wujudna ditiupkeun teh jadi angin anu sagede-gedena angin barat
Raden Gatot Kaca Inggih. sanajan daging besi paribasana tulang wajah Doh. tutas tidak katimulan kagagahan kasaktian kamandragunaan Inggih. kasapu kutopan barat Kalimantan. Weyos. Bot, kabut. Ayah. Woi. Agan. Geus nepi ka mana mau. Anjir itu pas seret-seret jeung tenaga angin dulu. Angin barat. Wah, geus eueuh andalkeun. Geus eueuh pamuntangan. Luar biasa eta setan teh. Oh. Ngomong curi. Alah kumaha geus kieu urang. Tulang cileungan Ha? Ngan inget deh ka euy. Emot naon ka? Bapak teh ya. Sugane heueuh aing rek ngayakinkeun teh ya. Ngayakinkeun buuk Si makalan. aya keneh teuing da tadi teh batuk asa kapecelengkeun. Teu aya keneh. Cing rapat. Eta getek keneh karasa aya saeutik. Aya eta gini ngais. Heuh atuh mudah-mudahan. Ya. Naonana anu tadi maneh hae? Kuring. Ya, guruna. Sihung nepi ka biji ti handap ti luhur. Heeh, rangete. Raja Bagong meureun. Bisa jadi teh begu. Deka mana je? Deka sawarga. Yo. Jelema kieu bakal abus ka sawarga. Anu kumaha gitu. Da di hadapan Allah mah deuleu rekep dengdeng papak sarua. Tong sok ngahina kanu goreng patut teh. Buat teh goreng patu. Da anjeunna mah tenang euy ti bongkokna, ulas asih ka makhlukna. Ya, tong ngadalil hareupeun aing kunyuk. Wah, paling kurang. Apal aing nak make dalil naon sia? Eta geuning apal kana dalil-dalil sia bet kitu kelakuan. Heeh, mun asa teu. Ngabega da aing nyaho sia. Urusan aing. Asa teu luyu jeung Nah, pangeran teu nyarek aing. Allah Apan ngalewatan itu ayat-ayatna panyarek teh. Baca atuh sia. lewatan hudan. Heeh, montong loba owong sia. Dek dipasrahkeun apa moal harta kakayaan nu dibawa ku maneh naon bae. Katejo dina saku maneh merkis. Wah, Lain duit surat ieu mah. Surat. Kadiekeun surat keur saha? Tah, kade cing inget. kade. Maksa sileng minta surat ieu dina harti ngajak pasajeng dewek. Wani marang aku. Teu wani kunaon sileng lalaki dewek lalaki. Benar? Ya. Tega lara tega pati? Tega. Suramrata Jaya Merata? Nyaka sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga. Maju kurang ajar. Prung sia. Ya. Kade. Dengan tering orang berang di medan perang Sinatria Modern. Doh. Tegang pati Tegang pati lali jiwa Bangsa di kegagalan
Aduh capek mereka. Kumaha? Eta geuningan. Alah. Boa-boa. Hei, Saha teh? nah teh. Ya. Kunaon, Era aing duh. Era naon? Naon? Mitoha aing. Paingan tara mere biaya. Bayangkeun ku sia, aya anakna geugepan mitoha di tengeulan. Batur pada dama-dama mitoha teh. Ieu disiksa. Aya anakna di geugepan mitoha dengan harta karun. Aduh. Ampun cepot. Wah, ampun. Beda ieu tengeulan teh tengeulan bapa maneh yang ngarti aya. Ya, ada apaleun atuh Kang. Allah, apaleun. Apaleun atuh da pasti. Ke. Ai emang nanaonan kikieuan. Ya. Dititah emang teh ieu teh. Dititah Dipiworong. ku saha? Henteu ngagugu da kudu jadi adi jeung diburuhan deui. Dipiworong. Dititah ku saha? Nya ku Batara Guru. Naon maksudna? Nya eta titah ngajaga cupu. Cupu naon? Tah, ai maneh teh deka sawarga mah. Maksudna dipiwarang nyangakeun serat ieu ku Gusti Batara Kresna. Ka Otipati ka Batara Guru. Tah, sakalian we uing dek amanat ka maneh piraku dititah ku mitoha teu ngagugu. Ceng. Amanat naon? Sekali-kali mengagugu. Ieu cupu. Bejakeun togog geus teu mampu ngajaga ieu pangmikeunkeun ka Batara Guru. Sakalian. Gusti. Ulah hilap ngopi heula atuh aga supados nyingrai kitu tah sumuhun. Sakitu pot jig pangdoa mang aya di sakikireun maneh. Wayahna cing nepi gitu. Boyohna kitu. Nyar-nyar pigawe naon di jerona itu cupu teh. Heeh, Kang. Oke jeung katitipan cupu teh. Kade dijebak ta urang. Jebak kumaha? Bikeun we. Ulah dibuka. Ai dibuka ai jelegur teh bom. Bom. Bisi ieu mah. Togog teh sakali-kali sok jadi teroris teh. Eta teh. Ah, sia teh kumaha teh ngomong teh. Urang buka sugane milik. Eta teh nu Batara Guru. Tuluy teuing sasaha ge. Pak, ieu aya kejadian kieu ieu bisi jebakan abdi ieu. Kejadian aneh. Aya kejadian aneh abdi teu ngarti saeutik-eutik acan. Cing. Dek dibuka ieu cupu teh geuning didrat euy. Oh, barang bohong. Cing perwatek ilmu bapa teh ieu. Tiupkeun Kang. Ceuk bapa oge di mana kaca nirbangban aya naon-naon. Ya. Samat bapa beri ceng inget kana ieu buuk nu digayem. Heeh. Tetep beungeut kolot teh. Penasti kersah yang tumampara. Dah, iya ge. Barang ieu turub cupu muka. Ngadadak aya cahaya nu kaluar tina jero cupu. Walah, ge. Cahaya ngagebrai opat warnana. Putih, kuning, abang, ireng. Dah. Astra jinga dawala dugi ka ngajengkang ku serab-serabna ieu cahaya anu kaluar tina cupu. Allah. Alah. Lami-lami ieu cahaya Ngagulung. tina opat warna nagulung galang jadi hiji. Saparantos ngahiji cahaya opat jangelek jadi hiji satria kasep ngerempereng koneng nur cahaya sesekar ningwang cakaya ilang gumilang nur cahaya sesekar ningwang cakaya ilang gumilang
ngejengak kenapa non lu Oh, geburisat Kang. loh Astagfirullah. Oh, naon? naon teh Jo pasang we. janji ngaragap penlengan dewek dibawa ke dia gedek Ditilap balah. siku abus Eta percaya na Kakang teh. Kitu, bae. Benang teh teh. Kaya ceng. Kulo angeunna. aya budak ngora dulu duh Kasep Kang. naon dulu Udah abdi keur ngora gitu kasep. Ada kasep. kasep gitu ieu budak percis kuring keur ngora Abdi keur Jauh. nya Jauh. saya aceng. nah itu ayeuna jadi monyong apan tidak gor punuk Ada bisa jadi teh kana kena kecelakaan. saha ngaran kaula Sukma Dewa Kesukaan teh enang. Sukma Dewa Kusuma Sukma Dewa Kusuma Wah. urang mana urang jero cupu Eta meniku deet. cupu anu bieu bener Ada ngaburi nyai bieu teh ieu. aya ku araraneh da wala aing mah teu ngarti Jalan mata nama pikiranna Kang. tapi dah jelas aya cahaya tadi teh jadi ngawujud anjeun kelenan maksudna eta anjeun maksudnya ka mana bade ka sawarga sih naon bade nyangakeun surat ti saha ti Kresna mangul amanat itu mangul utusan anu jadi ratu ngemban timbalan anu jadi raja surat ti Kresna keur kangge Otipati Jagatnata sabab keayaan dunia ini teh hareng-heng kudu dengean pajajet kudu deulean Pabelit. bisa aman lamun ieu surat geus nepi ka payuneun Otipati atau nepi geus ka aos ku Batara Guru oh eta sumuhun bulan Utusan Kang teh. oh kitu iya sok da kaula oge sabenerna teh kasawarga bade naon urusan kaula eta mah anjeun teu perlu nyaho Mun hayang bareng-bareng gitu. lamun rek bareng-bareng moal kuring mah kuring Sewang-sewang. didinya Pada boga tujuannya Kang. Bisa rek bareng. ieu lamun maneh ka itu kabejaan kaula maneh lila rek nepina Wah. kalah beak umur tibatan nepi mah Tuh geuning. Da eta Kang beda. ka mana teh kasawarga Lalawara teuing. Naon alasanana? naon alasanana kan jauh Jauh. Jauh pisan teh. wala Kudu ngaliwatan siapa aja. kumaha atuh da wala euy lamun hayang tereh ka itu tuturkeun kaula Gitu. ulah ngawatek Aji Bayu Rota Sari gampang. Potong kompas kan. urang ngagunakeun ilmu sarining gampang gampang saniat-niat teh gampang sapolah-polah gampang sakarep-karepe bae tulak sari sapudenda ing Batara Dah. Hararampang teman. Sarining gerayu tuturkeun kaula sakedeung ayeuna geus nepi ka lawang selama tangkep moal ngaliwatan Jaung Giri Salaka gunung anu pinuh ku salju Apa di ditu we. teu percaya ka kaula dek nyobaan percaya acan teu percaya acan yuk tuturkeun kaula tuturkeun hayang melang karena urusan dunia juragan Gatot Kaca salamet moal kitu Mudah-mudahan doakeun Kang atuh sing salamet. urang saling doakeun geus kieu mah Nya atuh masing-masing salamet. tuna lampah eta Dah. memang Astra Jingga dawala mulus banglus gemleng salamet Leres. nyaeta parantos moblos ngalangkungan lawang sawarganya teh lawang selamat tangkep Iya ge. ku kituna Astra Jingga dawala langsung ngajug-jug karaton bale mercukonda Iya ge. Sampurasun rampes Kakang Panjinrada Adi Guru Ayah Semah di Jagat Raya Pramudita Jagat Raya Wayang-wayangan
Itu gening asta jing adawala laras adi guru. Yap pos. Allah. Di Bagera di pelang di Pangayaman Yap. kebalik Semahong Arsana Maya semah abdi ayeuna dampa sampean pangresa. Diupot. Mun. Diupot cager. Aya hibar ulah jeung saha maneh? Jeung saha pot sareng pun adi duaan sidawala jeung. Ya kami. Pangeran Bareran Semahong Arsana Maya nuhun dawala. Karena karut resina Bitacarta Puranana Pamugi Tersangama Nada jeman Hampurana Masih tingin Masih ngabikin peniatan Gacan ulang Abah Haji Ros. Masih ngabikin peniatan Api lari Ridho pangeran Apa naresa Allah. Pilari Ridho pangeran Haji Oja Sangkan pinang Kang Bagdan Haji Rosan Sangkan pinang kabagdana kemoyan Kawaluyan Kawaluyan Haji Oja. Oja Sutisna Ugaran kedadit jangking Tong rempak kurang bojong sedayana Tong rempak di pagi Banyak kedadit sari malarading Api di jaring ayah agil Malarading Api di jaring Prang pring Prang pring Bintang kukus Jadi tiang Lina Ngiring Abdi ngiring Lamun pupus adek dede Pada satu Prang pring Allah Prang pring Bintang kukus Ada ceng supanjang Dia jadi lima Ngiring abdi ngiring abdi ngiring Wayanto lamun pupus pada sakti
ulah hilap ngopi heula atuh agak supados nyingrai kitu tah sumuhun. Cep tresna adirek nanya kemah cap imah kacimandi Ari kasama kasaha abdi nyalung kasaha abdi nyalumun menang tungara diri tungara diri Datan nirata ngademan ewuh pakulingan rana Datan nirata ngademan ewuh pakulingan rana Astra jingga sampun dumugi ditampi di karaton Bale Mercukonda ku yang otipati ngandika dah bagea pot bagea anak mangjang dah bagian nampi nuhun kana pembage kulan nuhun kulan semahong arcana maya semah abdi anina dampa sampean pangresa Gusti Raja naon teh dola Triloka hampir ya aing nyebut Raja Singa ulah heureuy ulah teh ditarima pot kaunyuk mang nu hiji deui hag nuhun mang nu make rompi da moal ngamangkeun tadi ning mang nu make rompi inget ai mang kitu teh inget kana lagu entong paeh entong entong mulang entong mulang jeung saha abdi wae sareng si Dawala jeung Dawala sumul gareng teu ka dieu nuju dagang pulsa si gareng teh muka konter muka konter mung teu aya nu meuli wae nah mari nu didagangkeunna kartu gaple atuh jauh kok muka konter Dawalana sia teu seuri aya geus seurikeun muranya jauh teu nyari ai dagang konter ada di jerona manisan jauh atuh maksud tujuan maneh datang ka dieu anu mawi bade disik-sik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang abdi jelema beulak kasenteng paribawasna jelema balaga digdeug sanes beulak kasenteng balaga digdeug jelema bodoh balelo teu aya kanyaho abdi teh dipercanten ku Gusti Batara Kresna raja dunya ya ai kitu ieu teh abdi teh delegasi duta ti dunya ulah dubes duta besar takuha sakitu teu kirang sareng teu langkung abdi dongkap ka dieu teh dipiwara ngahaturkeun ieu layang walapatra nepikeun surat sumuhun
iwala patra teh kedah katampi ku salira Gusti Otipati di ieu sawarga meniloka bener kitu da ulah da kitu ulah perjuangan ka dieu teh abdi teh berat nya rumit gogoda rintangan sareng sajabina rumit Kang untung abdi mah di dunyana minang nyenen kemis eta nu betak eta betak salamet teh ai poe Senin puasa naon sanes puasa Senin teh nganyuk kemisna teh bayar nganyuk deui kemisna teh aya nu bayar ku batur nepi ka numpuk hutang aya jalan kemis ieu teh di payunan Otipati ngalamun teu Otipati tingali kerung ulah heureuy teh tong heureuy pot tong heureuy cik mana suratna ieu ulah mugia katampi ku salira Gusti Otipati ditarima pot nuhun sawangsuna ulah dek dibaca ku kaula efek teh di jerona teh nomor nalo geus eueuh nah sia teh Sina tong baheula. heureuy Singapura cenah Sina baheula atuh cobi awas otik sangka pangrasa akang ngupingkeun barang ku Otipati niaos iya iya ditinggali maksana teu kirang sareng teu langkung nyaeta miwarang turun tina karajaan dah iya malih ieu teh mangrupakeun ancaman ka Hyang Otipati Jagatnata malih anu jadi kagetna Otipati mah pajar ti keresna teh geuning anu ditandatangan ku Semar Badranaya kitu kaayaan anu dina unggeling suratna dah nyaeta ngancam lamun teu turun tina karajaan dina harti Semar bakal mancat ka sawarga walah panyiar talelo bawan panyiar tali tenang ludeng ansaringrang berjuang di medan perang panyiar tali lumawar batara guru nafsu kang kagila-gila nafsu kang kagila-gila dadu mundur bantrang ulang wis kena dihimpi nasti kersayang wis kena dihimpi nasti kersayang kurang ajar sia cepot walah Loh, panuhun ulah dicacana kali mengukur piwarangan sih. Sarwana bapakna jeung anakna sih. dharma atuh dan dah eta Sami kumaha ulah? Bohong sia. Ti saha ieu surat? Ti Gusti Batara Kresna tenyo tanda tangan saha? tempo tanda tangan kan Naon adi? Ngancam ka kaula. Saha teh? Si Semar. wah Kek teu ngarti aing ieu dora. benahnya Hanya tak kuring ge ngalamun. dia kebingung Ngancamna kumaha dina eusining surat eta ngaiblis-iblis ka kaula supaya turun buru-buru tina kursi kerajaan geura lengser cenah satarimana ieu surat kudu buru-buru turun tina kerajaan geura nyingkah sabab tempat anjeun lain di dieu kitu pokna ka kaula di informasi atuh eta teh
cenah mati Kresna tapi di tanda tangan ku si Semar tenyo ku sia Kang baca Kang. baca Bener teu? Ceng Kang dina teh tanda tangan we tenyo meureun wawu tanda tangan saha eta Wow, atuh. Alah. Nah bet atuh geuningnya Kang. nah lila-lila teuing Keur ngeja, dieja heula, dieja. pantes anu tadi balik yo paingan hese atuh aing teh eta ku paingan ngawulang ku paingan Aya we itu piraku udah kaciri we ti balik gua ti saha eta aing Semar aduh Akang katipu dia teh. moal asa deui aing turun ka dunya pangijing bapak aing didagor ku aing balikeun Bawa ka kanang ieu teh merapkeun anak kita supaya dipaehan di dieu kumaha kagebruskeun teh si Semar Badrana yang ngansam ka aing kudu buru-buru turun tina karajaan udah ieu eueuh bapana ina anakna di podaran ku aing ieu lain ti Kresna tenyo tanda tangan saha cuman tanda tangan pun bapak seueur disangkopet taun kan. bapak sia pikeun males pati ka bapak sia aya anakna sia di podaran ku aing walah cilaka da walah Wayu. kagebruskeun anak ieu Lagi-lagi keding Kang. awas ya Badrana ya ku aing tingalikeun aing mah nya ge bapak Kanang doma cek abdi. dikeretan setik-setik aing teh bapak kukut ka Semar teh Waduh. sing goreng geuleuh tiba heula we bisa jadi itu teh piraku ari bapak bener mah numeh aing meureun dan sok nempok emak keur nyiksikan bawang ai keur marud geuning Timuruan merenya. Kresna deui atuh nepi ka kitu jeung Gatot Kaca Bisanya muter sailon sakongkong nepi ka kieu abdi teh nyaan entong maka jeung loba carita pinter adu telu ampar tiganan. penasti kersah yang tumampara dah iya ge astra jingga kasapu ku angin sareng dawala melayang di gegana wiati Surah! Datan nira tangga demam datan nira tangga demam ewu pagulingan rana sapraptane pun ieu anu kakasih Sukma Dewa Kusuma sampun dumugi dateng ngarsa dah iya ge atuh astra jingga dawala rag-rag di payunan ieu cenah teh dah aduh dihianat ku Adipati Jagatnata rupina kulan ayakeun Dan cana naon. aya keneh aya nudana nama ngapan nama aya kalayan izin anjeunna waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya cager maneh ya Eta dah. 100% maut euy naon aka cager alhamdulillah euy tuh ari alhamdulillah geuning kuring mah paeh menya maut atuh udang Geus aya la 8 ilaha illallah tahun apa? dola nah anu tadi teh adu Bae 8 tahun. alah Ngeluh. saha anu tadi ini tadi weh sincep wilujeng ketemu lagi bro bro we kesesat nuhun alah den Aduh.
ulah diteraskeun den Batara Guru ngamuk kasim kuring naon sababna abdi teh nuju di benduan ieu teh ieu surat yang nyirakakeun je kumaha cenah abdi rek balik ka dunya ayeuna rek neungelan Semar Badranaya tah si entog teh tah Rek digantung. bina-bina teuing sia penguin si kalkum anak diparabkeun rek ditotogkeun ka kawah Candra di muka nageuleuh kunaon ngawa kunaon Semar ka dewek da heula kawina-wina teuing namun dipake sirik ai nyeri dihianat ku Bapak Kukut atuh Pak Kukut Teh Bapak Kukut. padahal dewek teu rumah ngarebut emak Ah, piraku atuh. teu mungkin ai timuruan mah teu mungkin mun kasih wakaf kumaha atuh ge kieu ye inget di Garut ya jadi maneh teh dihianat ku Otipati sanes ku Otipati ku Bapak Kuring si Hideung si Beungeut Bodas si Buheukeut Siapa beungan? ngedurwek si sakeun Kanyutna leutik ai ambek teh meni bebeakan hayang nya puas Sok naon ari kieu mah. sikina teh hiji persayakeun ka kaula Otipati urang lawan ku kaula moal kuat dan eta teh rajat naon daulah nu tadi teh Triloka teh eta aing poho wae teh kayaknya euy Raja Triloka teh tilu alam nu dipingpina ge ai kitu eta teh raja sawarga na memangna kaula hak asasi kaula salaku manusia ter diukur ku tungtung sapatu Otipati walah Dah. Eta kumaha mun paeh ridho eta si hancur lebur papan kari tulis teh aya halanganana ridho alasan pikeun nyalametkeun dunya jadi pangna dunya nepi ka ruksak teh kulantaran pamimpin di luhurna ye di alasanna kan sagala rupa urusan eueuh nu angeus alatan saha Otipati nya ngabuntut bangku. birokrasi ruksak buntut bangkong kabeh gitu demokrasi Wah, disimpingan simpingan bener gara-gara si Otipati Batara Guru ieu awut-awutan haling kaula ai didinya pangkat naon teu RT acan aya kitu wanian. lalawara teuing kuring oge pangkatan teu wani Kemade. batur oge nu aya pangkatan mode keresna kaca nu wanian ka dieu eta mah jelema bodoh nataku leuwih ti kotok tipis buri nu kitu teh Tipis burih. aya nu leuwih bodoh naon kanyut Dawake bodoh. aha batur mararapat di jero ieu mah ngajedog di luar tarang ngiring lebet Buat ting sup. lain si ieu ngomong teh ka mana we Teh. restoranna nama asal ngaliwat kana otak diomongkeun Buat ting supir. Buat ting. ngaliwatan ambek aing teh euy heeh tuh ka dieu diuk di hareup di tukang kamu salamet geuning maneh cepot sumuhun kula dikerjakeun panginten da abdi menjelma soleh Nya masih kana panjang umur segitu. eta ku dia aku Heeh. Oke soleh segala. jelema ieu saha ieu da ieu jeger abdi Koboy Monas teh ieu ieu do boy monas ini acana ceptara teh nu jijik kada Koboy Monas atuh teuing atuh apa nununguan anu ngagantung maneh di Monas Da mah tulus akang. teuing mun kitu elah ngaranna saha sampean ngaran kaula Sukma Dewa. Ade Komarudin Oh, bisa jadi eta mana we karep atuh bisa jadi. saha teh Den Da kasih ngaran kaula Sukma Dewa Kusuma Sukma Dewa Kusuma ora kapinu gawe maksudna muasa anu bakal bisa melaan kaum lemah lintang ti kaula dah. Aya eta. sok geraroga hala ieu anu duaan dina harti sampean hayang saling hareupan jeung kaula cocok teh malah apa kun wani marangaku ora wani deneng apa kulanang iya pada lenang ieu sokanya Sok aja. kunaon nepi ka
hilang kepercayaannya ke pamimpin para dewa cicingeun. Mau wanita dewa kabeh hare-hare tuh urang dia geus dipercayaeun komo nu jauh lamun kitu carana sok urang adu jajaten jeung kaula buktikeun otipati sahabat abdi nu disamatna ge keok rek nyamat tuh dawuh hodaman nu disamat ge tuh jelema geus eueuh hodaman yang disamat wae eta ku gede huluna mendenakan Batara Guru Otipati Jurig naon anjeun kalakuan anu model kitu anu ngakibatkeun dunya hareng-heng ku dedengian pajejet ku dedeleuan sabab ieu nu di luhur aja jurig lolobana dipingpin ku iblis sakali jurig tetap jurig sia walah ieu sukma dewa kusuma saciduhing metu sakecaping nyata doh ieu ge weruh sadurung winara beres atuh ieu Batara Guru disebut jurig leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata dah jangelek jadi denawa jangkung gede simadada wah kurang ajar sia balikeun deui wujud aing teu bisa sakali jurig tetep jurig wah eta paingan dah krisis kepercayaan loba nu geus teu percaya da ieu dedemita mimitina ieu nya geus lae anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh kurang ajar sia sukma dewa kusuma ya dipodaran ku aing buktikeun ku ajar pinastik kersahyang tumampara iya ge ieu sukma dewa kusuma dijamaku denawa penjelmaan Batara Guru aneh bin ajaib iya ge sadayana nu ningali jadi kaget ngahuleung ngaraga meneng yen ieu sukma dewa kusuma dijamak leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata dah jangelek jadi Batara Guru anu aslina apa nih goblok si togog aing diburuhan deh wah diburu jadi pengkhianat tenan dari pengecut mah lamun bulan ting sabara bulan mun taun ting sabara taun aing dikeueum dina cupu ngan ku aing dipake kasempetan pikeun tatapa ngusir maneh walah gelo dulu aya nu manggihan dah leres tuluikeun Otipati kagok borontok ka palang belang coba naon maneh ngalamun pot naon kaget kurang ngaulang ieu teh kumaha riwayatna buat pabelit ulah nyalahkeun bapa maneh ari bapa maneh teh badan intelijen sawarga anu aya di dunya barukan samaruk naon detektor di dunia anjir bapa aing teh 007 nya urukan jalan-jalan sipan teh intelijen tapi keur nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong moal aya nu apaleun anakna moal aya nu apaleun anakna ge biheung nyaho kumaha teh terang lah nu matak maneh ulah ngancam ka bapa maneh bisi kawalat anu bener nyieun surat eta keke kunaon atuh di pihak di anu miwarang ka abdi teh Gusti Batara Kresna
sabab lamun maneh dititah langsung ku Semar moal ngagugu Wah, Mainit. cara ngagugu. da maneh mah jelema bedegong Dititah ku kolot betara. Bora-bora ka itu ka warung kita dae. tapi Semar gawe bareng jeung Batara Kontek. bisi maneh teh nyaho bapa maneh teh eta teh Sang Hyang ai Sang Hyang teh saluhureun Batara Gitu Kang. Apal meureun. Gusti Maha Agung Bapa aing Aya kitu. nya nu matak teh ge Bapa urang mah Teu ngacirikeun. Dalem atuh. ieu sawarga teh nu Bapa maneh kaula mangan ukur ngawakilan wungkul Wakilan anjeunna mah tuh. bisi maneh hayang naon ti sawarga menilo kapek bawa Kalian mawa ayeuna Kang. ayo bidadari teh saberiji aya 40 tah anu 40 we hayang sare abdi jeung bidadari kumaha rasana Nya hiji we kan. kana Anu kitu kitu we, kana Anu gegewek. kitu we. di pikiran teh paingan ilmu teu mati kana gegewek we atuh pikiran teh Paingan Ulik na teh gegewek. paingan ilmuna babari laas. Paingan. jadi eta teh Gusti Batara Kresna teh di bawah Bapak Abdi bener tapi omat sungut maneh ulah cuce Bener. Ulah apaleun. ulah cekcok Mi HP bibir Kang. buruh maneh engke ulun kumaula ka bapa maneh teh aya engke geus disadiakeun Sayogikeun. Romengeun. hayang di mana ditempatkeun maneh engke di sawarga bojong Aduh. nah hayang loba mangu Oh, atuh nah pira Aya manggis manggu. peteng. Ka Pak Haji Rosad we nyungkeun. tah kitu kaula ge moal kuat nying hareupan eta denawa saha eta teh lanceuk kaula nu panggedena lanceuk bapa maneh Oh, Pak ngan manehna teh marakayangan hirupna toleh dendam baheula dina rebutan layang jamus kali musada manehna teh dicekal leungeun ku mang leungeun kencana nu katuhu ku bapa maneh dibedol nepi ka maotna nyaeta dina rebutan layang jamus kali musada baheula Walah. Zaman Ismaya. ulu eta teh tasugan aya amanat ti bapa maneh pikeun ngarengsekeun ieu kajadian ka PHP-an naon ku bapa maneh Cing. henteu ulah sing jeger Kade ulah bohong. ulah bohong Lawan kebenon. Emut-emut. aya eta ge amanat ka abdi ngan ieu cenah tah salapkeun dina gugusi maneh naon buuk Tapi rambutna pun bapa eta bener muhun sikan kadiekeun sok pikeun Kang. ye keur naon buuk Ye. pokona kadiekeun Beda deui. ya Sok cabut. jadi dia tuh hese si anjing ya Dempet ku eta. Kohek-kohek kayaknya. kayak biji Kohek-kohek. ya nyelap na huncu dia Bagus. Dudut. Dora Udah abad atuh geuning. Gusti Maha Agung Ya model gitu Bapak teh. buuk teh Semar mah deuleu Buuk teteh. Komo kuku nah kan. wantun sabaraha mang senjata kitu tah wani 10 miliar mah hiji Wey. awas ya ku ai Naon? lebaran hareup didudutan ku yang buukna tinggal ikeun Ayang-ayang boga jaket kulit. kalau ku aing ku bapak ini mah Nyala mas politik. Mau nggak didemennya Kang? si horeng bapak teh batok bulu si madu Mutiara tertimbun dola. eta. punyungun dewek semaheun dewek dama-damaheun dewek bapak dewek teh geuning dola Wah. Lain jalma bejakeun sawadaya. aing sok loba dosa bapak sok amuk-amukan geuning Ai beta duit teh dibere teh ai loket kosong da puguh ku aing dicokotan duitnya rasakeun jurig gerak cicing di tempat maneh alam marakayangan cicing dina habitat. ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawasa Dah eta. mulih ka jati pulang ka asa mulang anjeun
di tempat ajen. Yes. Pusaka kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup. Dah. Nah, urang dia tuh arah palun gitu. Kang, nepi ka kieu, nepi ka are-are na mah. Gusti Nu Maha Agung. Aya naon ya? Kaula teh ka jurig. Salila ieu aing ulun kumaula teh ka jurig deuleu. Kabaraman sari. Paingan nepi ka eueuh cahayaan. Leres daya Eueuh pamuran. dangiangan da puguh eta teh jurig. Anu nyiliwuri setan sumarawa kelong anu newo-newo. Daya Duh, pamuran. ampun Gusti kaporong aing. Luar biasa. Awut-awut ku aing sawarga sia. Widadari dileyak dewa-dewa dihancurkeun kawasan di muka di ruang ku aing. Dah. Penastik kersahyang tumampara. Ya inggih. Bakating ku tarik teka tingali ngablesurna ye panah kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup. Leres. Nyaho-nyaho ancur lebur papan kari tulis ye wujudna. Ya inggih. Leungitan pelbih hilang tanpa karena ngebul tur tangga burinyai. Jadi cing baru risak cahaya Inggih. ngulon ngetan hidung ngaler si horeng ieu teh kumpulan tina nafsu-nafsuna sang hyang rancasan anu cicing di alam parakayangan. Jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulya tibatan manusia. Sumuhun. Asaku kabina-bina teuing sia. Sagagahna Kaleuwih kagagahan di aku ya kalangkungan sombong salilana. tenan. Hayam beureum hayam kate Naon Kang? dek dibawana ka pasar. Leres. Dewek rek eureun lantaran capek Sumuhun. sabab dewek hayang dahar. Kamalina anjama-jama Sumuhun wah. eueuh sampeureun keur jalma nu bakal datang Teh sampereun anak incunya wah. paingan sekolotkeun teuneun di handeuleum sieum gesan sampeureun cantuna di hanyuang siang gesan alaeun teh Tah eta eta budaya eta tengan ukur kari ucap sumu. Ukur omong we. ngan ukur jadi slogan Leres wah. henteu nyerep dina gawe sapopoe Sumuhun. Yap kakang selain kumaha kitu urang mikiran pikeun ngomeanana jang Oh sae wah mangga. yakin di dunia teh geuning pinuh ku kaprihatinan jeung perjuangan Ih, ganteng. tapi ulah arah jeung subaha Yakin. urang ngeureuyeuh nikreus sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahana pun mumuncangan ieu alam geus leungiteun Laras ulang tos benten ti kapungkur mah. Natratina ayat-ayat yang ruksakna alam dunya kutingkah pola manusia Lengitan kuring lengitan
kahuripan dileuwih sifat wenang widadari turun mangandi lumung suretika iyang tingawaas nadang langitan kuring langitan dikumahakeun yang dikumahakeun dongeng indah katumiri taraji langit nu asri direkang napa pantuna kiwaringan kari ngaran Gusti rumasan diri gagabang ngagadabang alam endah kagungan Gusti Gusti kiwaring gunung Balestir nu tingal caah jeung banjir ampun Gusti ampun Dedehate nu leungiteun can kabat kaburu tamat sedeng sari mamanisna tandangku kasorang deui paribasa nembus mega hayang tembus kajauhna jumerit maratan langit neang asih nuges Semoga setiap kisah yang kita dengarkan hari ini tidak berhenti hanya sebagai hiburan, tetapi menjadi pengingat bahwa kita memiliki warisan budaya yang begitu berharga. Wayang golek bukan sekadar pertunjukan, bukan hanya suara gamelan, bukan hanya tawa dari bodoran para punakawan, melainkan cerminan kehidupan yang syarat dengan nasihat, tata krama, budi pekerti, serta jati diri orang Sunda yang telah diwariskan oleh para karuhun dari generasi ke generasi. Kepada seluruh pecinta wayang golek, khususnya para penonton dan pendengar setia Ge Hailan Mahdi Channel, kami mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran dan dukungan Anda bukan sekadar menambah jumlah penonton, melainkan menjadi bukti bahwa masih banyak hati yang mencintai budaya Sunda. Selama masih ada yang mau mendengar, masih ada yang mau menyimak, dan masih ada yang bangga terhadap budayanya sendiri, maka wayang golek akan tetap hidup, tetap bernapas, dan terus menjadi cahaya bagi generasi yang akan datang. Di tengah derasnya arus zaman dan kemajuan teknologi, jangan sampai kita menjadi generasi yang mengenal budaya bangsa lain, tetapi justru melupakan akar budayanya sendiri. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarah dan menjaga warisan leluhurnya. Begitu pula orang Sunda yang memiliki kekayaan
budaya luar biasa, sudah semestinya menjaga, merawat, dan melestarikannya dengan penuh rasa bangga. Pamiarta sadayana, di balik setiap lakon wayang golek tersimpan hikmah yang dalam. Wayang golek bukan sekadar hiburan, bukan sekadar boneka kayu yang digerakkan dalang di atas panggung. Ia adalah cermin kehidupan, siloka tentang bagaimana manusia menghadapi takdir, kebijaksanaan, perjuangan, dan nilai-nilai luhur yang semakin hari semakin terkikis oleh zaman. Di dalamnya ada kisah kesetiaan, ada kebijaksanaan Batara Kresna, keberanian Gatot Kaca, kesabaran Semar, bahkan keangkuhan Rahwana yang selalu berujung pada kejatuhan, atau tentang kelucuan Cepot, Dawala, dan Gareng. Semua itu bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran tentang kehidupan kita sendiri. Tapi, Baraya, apa jadinya kalau generasi kita melupakan wayang golek? Apa jadinya jika bahasa Sunda yang begitu kaya, halus, dan penuh filosofi ini perlahan-lahan ditinggalkan? Apakah kita rela kehilangan bagian dari jati diri kita sendiri? Wayang golek adalah warisan, bahasa Sunda adalah jati diri. Dengan mempelajarinya, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga menghidupkan kembali roh kearifan yang diwariskan para leluhur. Bayangkan, betapa indahnya jika anak-anak kita kelak masih bisa memahami filosofi dalam setiap sabet, gerakan, wayang, masih bisa berbahasa Sunda lemes, dengan hormat kepada orang tua, dan masih bisa tertawa menikmati guyonan khas dalang yang penuh makna. Pamiarta Gailan Mahdi, kita semua punya peran dalam menjaga budaya ini. Dengan mendukung channel ini, kalian bukan hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian dari perjalanan besar untuk melestarikan seni dan bahasa yang diwariskan para karuhun. Urang babarengan ngajaga jong ngajar keun, supaya budaya Sunda hentu laungit, hentu luntur ku jaman. Tong hilap like, komen, share, saring subscribe channel Gailan Mahdi. Ulah sakur nonton, tapi hayu urang hirupkeun deui seni, hirupkeun deui pasah, hirupkeun deui budaya Sunda. Laki. Sanes pungkir kana takdir, sanes pumpang kana kadar, mun mendak cocobi bae. Abdi pasrahkan wagu pamit teu kengeng ampun, lain ngarepkeun ka pasti. Si horeng wong tua gawe wiwitan, wong nom dharma lakoni. Sing saha kolot anu nyieun kagorengan, anak incu anu bakal metik ngala buah pepelakan kolot dina bab kagorengan. Sing saha kolot anu nyeun kahadeannya anak incu anu bakal metik hasi ngalah belah pupelakan polotea. Melak goreng tang tu bakal buahna goreng, melak hade buah hade. Sing saha kolot anu nyeun kagorengan anak incu anu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan langgeng cilakana. Hasil tina goro, hasil tina bohong. Yen tetep pangeran mah moarek dolim ka makhlukna, silaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana. Natrat tina ayat-ayat Allah moarek dolim ka makhlukna, Allah moarek nangeui ti bongkokna.
matak eling-eling mangkaeling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anas soka sasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu bakal katempuhan diri nu bakal kacing ciri coba tinu kawasan kasadaran nyawa dibere perisungkawa ngan urang masing perteka sanajan batur ngahina urang sing iman percaya lah tobat dari nu miskin orang kieu karasa seher kanyerian abong kena kanuhina nganuku menakudara pikir kusut marung kau itu lain dituding ngamut kemang teh kakang Semar nyeta pajarkeun teh cedakeun ngubaran emak padahal bapak teh can balik asa teh kuahan teh hirup nepi kaki ngimpi naon penting tadi ai aduh ya Arjuna jaman ini disiksa dicambok ditanjong deh disiduhan banget bapak tobat diludahan rarai ampun alewihan teuing dunungan nepi ka kitu kakang Semar kabina-bina teuing nasib apa mah pati nyeri asa perih
Bukti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas lo faedahna tanpa hirup dibarengan iman takwa kanu kawasa. Hatur nuhun bah tos masihan ilmu anu sakitu agengna mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadayana budaya Sunda jaya salamina simkuring kailan mahdi.